anjir. Dan nyata dong tuh dia ngocor ya. Usaha anjir. Ngomong sama Allah kan di laut. Aing ya anjir isan muka iya Allah. Wajar. Ke melaut sautik. Omongan wah kayak mas. Saha ieu nu ngedahkeun balong ke melaut saeutik kieu. Aing jangan kepangit mah dengkeun. Para rusi jeung lah anjing kahirupan aing. Salin mah gaskeun ke motor lah. Dat. Oh. Lah. Budak enak mah balik dendam kasih haji geus cenah tinggal ngopi tinggal santai udud ngerokok ngopi geus aja nyon deui hirup we lah enak mah geus li bece kopi balik kopi da mahila jang udud kopi mah gimana tambahan minta ka hidup maneh eueuh sok buat salah maneh aya on minta kayak dong mana lah mana minta juga wah ngajuk edit coba aja ngajuk coba garing wah para rusingkir main boga saldo minjem ke bank ubah utang itu lirik ieu anjing nah aduh siga si Basir itu mah aduh maneh keur naon ti dieu sir cenah anjing yang parusing ceng mah keur iskeun hulu teh di dieu teh man kunaon nu maneh cenah ceng aing anjing teh lalieur kieu loba kendala hirup teh anjing balong anu nyaatan ting usaha aing buka duit ge anu slot boga saldo aing langsung di man dieu aing can kabayaran kamari ge kumaha tu bantuan aing ceng lah anjing teh geus eta teh nginjem ka bank lin kira ku geus beak deui mah ka manakeun pan aing teh penasaran nih teu menang wae anjing ku aing di Maxbet dina si Aki anjing da kalon rumukan tak aya teh lieur aing di hulu teh boga di saldo aing kudu ka mana ieu ngajual ieu sugan tuh mah boga saldo lah saeutik mah aing yang depo lumayan sugan we tuh JP bagi dua ka aing ya kalem ya urang aya saldo 50 mah bisa dipake ku maneh sok kirimkan ka aing tuh ka aing depokeun sugan aing jadi 50 juta tuh kirimkan aing boga pisan anjing deposikeun geuat tuh tang guys ayo Allah geus asup paling depokeunnya siap bisa merenca di malah paling dibere lah goceng wae mah mana keur meuli asin goceng atuh kalau anjing kan bikin bentuk menang atuh sampai besok kayaknya orang meuli heula rokok keur barudak ke kalem menang paling di kabaran kan kade main pengoba omong kabaran siap aman lah ayo atuh paling kabaran nang makalem Assalamualaikum, Pak Basir. Punten. Assalamualaikum. Wae kita Pak Basir teh. Bara laki ya. Buruan kita urus. Punten. Ya, kumaha, Teh? Dupi Pak Basir ka mana? Tah lah, akangmu. Nya kumahanya teu aya wae. Emang bade naon? Itu bade mati abi teh. Mun Pak Basir teh gaduh sabetak ka abi. Innalillahi. Kemana nya gituna? Tetang atuh. Kayak atuh pamietos aya mah teh di itu bikin kegennya ku abi. Oh, mohon atuh mangganya. Nya. Teh nuhun. Nya sami-sami teh.
Teuing. Oh, oh, ya. Kopi hidung. Jadi, sebenarnya mah. Dua we. Naon mang? Salila si Aceng teh cenah. Ting kemana cenah rada anjing saya tak lelet tadi tita cenah Ngobrol jeung ibu-ibu meureunnya. duka tamun gitu. Coba ya geus rarasieum disungut sirah lieur cenah. Anjing bener saya tak kudu di Rada gebrigeun heula cenah. setrum gitu. Rum lah. Ayeuna ka mana bari ngadagon si Acing cenah. Sagabut kieu cenah. Mana nya euy? Tuh datang cenah. Ayo nu ditadagoan cenah. Ampura urang lila cenah. Di mana cenah? Biasa. Anjing keburu geus teu hayang ngopi undedak ge. Tah, kira aku ieu tinggal. Deu ya hampirnya nama. Yuk. Ya apa? Gas. Kada anjing. Udah lah mulutnya. Aduh. Sampai gini. Tadi teh si Haji lainnya. Tapi di geron kurang teh iya tengah lieur. Tapi ketang si Haji sok pake kope ya cenah. Tapi iman teu cenah. Ayo sudah ditinggalin cenah. Nama mandi heula euy.